Gimana? Salaki. Dua kabogoh can siamdan. Itu itu gawe apa gitu main game. Dia jawab kabogoh. Wah, kenalan kita buka pikiran. Nya Kan geus makarung hati. Eta mah adi awewe. Bung karung hari. Jadi menyesuaikan. Target 2 tahun dulu. Adik indungnya nyana ayeuna. teh isah. Emang dengan asal ke mana? Kadang keluar itu apa hari? Nggak sih mas itu. Nggak sih mas. Itu komplit. Ya lumayan aja. Itu komplit gitu. Ini komplitnya. Mending udah nungguan ke ngantri lu bawain. Mau isuk-isuk pada tenang gitu. Iya. Berang saya teks ada gunanya belinya. Udah kene. Oh, ini atuh cek kayak atuh. Ada biasa kayak ulah wakar dikeluarkan sebalanya teh atuh cing urang teh. Da untuk subuh-subuh teh ke warung teh nya. Salat teh langsung ke warung. Nah, kalau budak naon sing di imah teh. Ke warung itu turubun. Saya teh daging geus beak. Daging emang geus setelahnya sa, namun berang setik teh daging mah. Berang setik geus teh nya. Aduh nok mah tunggu nambah bari tuh kudu masak cepokan emang aku be mau gitu bos nama. Enggak pusing gimana gitu. Ya salah ka abi mah naon we. Segala teh beuki mah teh kabeh mah. Emang segala pasak orang teh beuki. Pasak segala teh beuki. Bosan atuh kudu masakan we sosieun mah. Masakan sosieun asin ae kabeukeun. Aun ngopi dia mah da. Barakeun sakit. Ring pelaster ingena beuleunya kana lengohan beuleuna. Masak we kitu cenah. Kana lengohan macam masak teh atuh asin tapi tempe mau bari. Ata geus kawin embung teh pengen kitu teh. Bosan ya. Saya mata usang-usang nu arang kitu. Jadi geumada sapoe teh 2 kali masak teh. Ada masak sakali isuk kungkul mah. Iya, ayeuna masa teh isuk di jeung naon. Oh, beda deui jeung naon deui. Ayo masuk isuk kungkul. Sekali kan. Mangga beda jeung eta teh sok nanyakeun sorena teh teh. Nanya. Ayeuna cenah sore dengan sama. Atuh cenah nu isuk deui. Atuh bangkitna beda deui. Ini cara rapi. Emang duitnya nyangsang gitu masak sekali mah. Beak wae kana pasakan. Encan haluream aing masakna. Aing sekali. Jebol atuh masak ngati semua sampai sekali mah cukup. Jebol urang can budak pendidikan budak cenah. Kamu budak ke kuliah mah aduh sih. Jadi mada anehnya masak loba sekali beak. Masak sebentar sekali beak. Masak lobana tuh biyeuna naon teh ngaran teh. Pisahkeun dengan anak jeung keur sore sapiring. Tadi namanya jadinya sekaligus ke masak sore teh masak. Nya entong disodorkeun kabeh. Urang teh ieu tah kan ke sore sawareh gitu. Aing ambil makanan jeung soalna di dieu gitu. Bersih we kitu gayana teh.
Nah, gajina gaji Pak. Hamdan Ya, minggu kadang ayo we dipotong teman tuan bayar kontrakan sawarnya motor manehna jadi buat bawa kontrakan ke sorangan itu Pak tuh tempat jarang diisian mangusan nah itu dalam baduit ternyata lebih ayam yang di tempat lagi wah biasanya di akalan atau kembali sekedar itu mah kaminggu ewa asli katanya ayeuna di dia kaminggu si Hamdan di Limbangan kita kaminggu nah balik si Hamdan balik itu itu kaminggu ewa jadi itu mau kosong gitu jadi makan ayah orang atau baik selagi di itu memang mah si Hamdan sana standby di situ ayah orang karek sapoe di itu sapoe nang balik si Hamdan kan tela mah biasa sok jeung man tela penanya mamanya pernah man ya Robi si Robi hayangan deui gawe teh motor motor Ayo mobil kabeli motor ya ada mobil nanti sebelah belum ya belum sebelah mah ya kade emang gitu asalnya kalau kade gitu mah jangan cicilan kita panggil di jalan yang di sini dicokot mah tara meuli langsung tara meuli langsung gitu gadean paling oke mobil putih heula oge jalan salahnya udah ada oke apa tahu helaan popatahan tong muka gep-gep gitu si kamu botang naon kayak karunya liar sorangan tunggu ku anu ieu kan kita kayak di jalan gitu penghasilan lebih gede orang tuh sekolahan minimal atau jangan ngaduitan setengah nah heula mana yang gitu kumpul-kumpul ka imah heuh ada mobil banyak orang kan ada mobil boga imah batang mobil aku motor mobil yang lunasan aja itu lah motor cici heula kemarin ngajakin mereka yang mobil kamu kudu disian pajak mobil tahun abi mah teu da teu kabeh aku batur buka mobil mewah lieur dipakai jarang bayar pajak ulang tahun batur bulban make teu beta sih kaream lieur komo baru pas sampai hutang aduh mun menang meuli langsung mah heeh nyerdit mah tuh da komo enak usaha harus kieu ya Allah hujan hari saya enak asik nyari teh tak kudu bisa ngajajar duitnya enak mah sekali biak mah aduh abang ada aku nyemput ya loh di tukang kaki duitnya kepang ya tukang salaki saking ngali ka aya meureun tapi sumput kan sawari lain di tukangan satu kangen beureunan di tukangan mah salaki ngalieu beureunan duit aya cen beureunan jadi dina sakalina urang aja nya tuh urang udah boga saku dua cenah udah perenean bari jeung urang teh lain rek ka ieu nyemputkeun satu kangen usaha teh moal alus wae cenah jadi mun pas salaki keur kole teh urang aya moal liweuh teuing jadi pemajikan mah cenah kudu naon teh ngaranna teh kudu kumaha pabeasan gitu sekolah kudu harus pabeasan cenah pemajikan mah
maka kalau ditanya berarti aci saya kena kayak tuh nggak bisa wae jadi mainnya teh aku mainnya mikir nih Andri Urang teh neuna tabungkeun. saware dina manehna cicing gawe antas 3 kamari itu ku kuluna nganteuing lieur Urang boganya kerenanganakeun naon. Abi mak bung kudu nepi ka nginjeuman ka batur gitu kieu Kade entong abi teh tong sampaikan kabawakeun ku batur ngasokan ka itu kade. Kade jelema teh halancunan teh ngarecok ka internet. Ngarecok bangsa ka UPK Bang Emo kade. Abi ge di dieu mang tahun-tahun alhamdulillah kalau teh dibere hayang. Teu kajebak nu karek itu alhamdulillah. Itu mah loba nu kajarebak atuh kitu teh lawara. Mending kene urang hirup saya we konaah. Daripada urang pasaran pae hutang ka batur. Pisan boga modal nu lieur mas boga budak atuh. Komo teh emang geus boga budak kamarejehna. si Alga itu teh mulai bulan nah sekarang ada anaknya Ke mana? Oh, transferan. Oh, ke anak orang urut. Kudu we biaya mah. Paengan cek si Mang Ceng. Ngomong teh. Oh, teh ini masalah lu atuh cenah da aya budakna. Abi mah cenah kan budakna eueuh hayang panggil transferan cenah. transferan setiap bulan Budak mah da urutna. biaya ngurus itu Kamu juga nya. sebulan teh kena 100.000 atuh Budakna teh harus tanggung jawab. Kan biasa nama geuning data tanggung jawab. orang kamu apa udah kes ngerti nanya biaya aku kalau kayak gimana guys gede mana cek Ceng. tapi biaya aja lu budak ya atau apa makanya bisa ngebedakeun gitu kan itu ngerti masih itu pakalnya Dibekana ka distans bukan ka budak atau ka sa? Ka pamajikanna. Ka indungna langsung dibere bukti transfer anak ke anak nakeun. Bari ka anak-anak dibikeun. Oh, buktina. Iya, nah kudu apalan budak teh atuh. Tung sampeyan kata apalan teh anu teh. Ya, Sampaikan kieu engke teh dinya teh bapana disebutkeun ti urang. Anu pemajikan keuangan jelas diulah. Nah, ke anaknya diterima halus atuh. Kan si Aka kawin ka abi teh katilu kalina. Keur jeung pamajikan kadua mah ku pamajikan kadua. Wis cicing. Ya. Cabut. Untung kali ka hiji ngalobaan yang diantepkeun. Suksaha cenah wis ngalobaan disabut diantepkeun ngalobaan mah. Tuh. Diantepkeun.